Yang, kopi yang, ayo ngopi ya. Sayang, pala dia peang. Enak. Yang, ayo ngopi, itu kuat lanjung. Sampai jempling itu ngopi-ngopi. Coba yang jitin kopi ya. Nih, gelis, pinter, aduh. Kopi, mikiran kopi bae maneh mah. Pikiran tak beas tak di rumah geus teu boga beas. Mere duit henteu, nan henteu. Sabar yang. Kegeh, ayo milik mah atuh kebeuli. Nya geus burung dibikinkeun kopi ku kami. Begini carana kabur ya iya. Aing mah parusin perangsa. Dietakeun bae ku salaki. Ya, kopi nak. Geus ya, kami mandek sare bae. Aing mah sanggeuk ngabaturan maneh. Mahai, aduh, gitu boga usaha. Pemajikan memarahan baik. Bias tegableg. Lawa anjung. Mantap. Kesia-sia bawa pemajikan sajan barjing marah-marah ya. Nyen kopi nama nikmat. Woi, masih gondrong tuh orang pojokan yuk. Gondrong jekret. Ya, si gondrong malah pakai sendal. Lu orang lu. Pojokan Si gondrong. Dan saya tak boga masalah gitu ya. Ngalamun bae, teangkeunnya ku aing. Kunaon deh drong, ngalamun bae. Aing tergalau. Kunaon dia drong? Pemajikan aing kabur ya. Sudah kemana buat? Drong, ulah galau bae dia. Aing bawa kenalan, janda, bawa anak hiji. Nu bener, Mang Udin. Ayo guys. Nu bener dia drong daek. Kau yang dikenalkeun. Ayo siap, Bira. Orang datangan. Geus hayu kuari. Teangkeun. Ayo. Ayo. Tah, drong bikang lah tah drong. Dia nu bener ongko. Udin. Ih, bener. Aduh dia bener dan nu bener.